Aduh, kaki timu ya jeung Kang Abeng kemana ya? Terus menang 12 juta mah. Aduh, waktu kaki timu iyalah. Wah, baru lempang mudah-mudahan mah katimu. Sayang, siap jadilah kawin. Iya tuh, hati-hati. Iya. Oh, 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 Abeng gitu loh. Ada organ dangdutan jaipongan hadir. Mohon atuh. Ai, kemana? Tak cucunguk nama tak Kang Abeng tak. Tadi 5% ya. Oh, gitu. Sayang kayaknya. Biasa. Sekarang mobil dia. Dilanjutnya, ya. Kumaha. Mak. Akang geus cair ongko kakang mah teu mere-mere duit. Oh, persenan 5% kumaha? Nah, eta 5%. Sabaraha? Nya kumaha nya? Tuh, obe teu nyaho eta 5% teh sabaraha? Ih, kumaha nya? Bingung gue. Arek mah nek nanyakeun ka sanya. Tah, kumaha kan? Enak aku eta enak lah. Ibarat namun 5 juta kumaha eta kan? 5 juta. Tanya kedua, Tanya ke 5 juta. Obe ge teu nyaho buge 5% eta sabaraha? Aya teh kana mah, kana ngarep lah. Geus burung kieu mah mun eta mah kana Palurah Bayu, tanyakeun yuk. Wah, air itu Ngobrol ngobrol deui obe ngomongna. tanggung jawab. Berangkat. Ya, yuk. Jeung meuli pupuk bukan? Terus Palurah Kang ngorek cieuleuk meureun ge meureun keluar meureun. Lain segala macem meureun ya. segala keluar. Ngomong aya Palurah. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab mah gampang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Lurah. Ayo, Assalamualaikum Pak Lurah. Ini. Ayo, ganggu kenikmatan baik. Hanya tadi jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si Aceng. Mangga calik. Oh, mohon Pak Lurah. Aduh. Lain di dia. Oh, lain. Ampura Pak Lurah. Aduh. Lurah gede adat videokan deui. Oh, ngeunah kan Iya. bukan Aya gede. naon. Jadi kieu Pak Lurah. Si Abeng teh hari tengah jual tanah 12 juta meunang ti OB. Mun OB teh nek di persenan 5%. Nek dibere. Cuma OB teh teu nyaho 5% eta sabaraha. Tah. Gitu. Ngadayan teh eta. Oh, nu pelur geus panen tuh, geus. Geus panen. Kamari keneh mah panen. Bisa panggil kori menu ngareuneuhan, enggeus. Oh, tenganan Kori ngareuneuhan. Saha cenah? Nu ngareuneuhan Pak Lurah? Anak RT. Oh, nyaho anak RT nyaho geus. Bang, urang Kamari anak teh kadong RT nama we. ngomongna kudu di samakeun bae Kang. Awas lu penting. Pak, merek kesenet nye. Oh, bagi taneuh. Mau jual taneuh. Enggak, sar mah jual taneuh, sar. Kita jual tanah eta Kang Abeng. Kebeneran hari gitu. Bener Kumaha ya? Atau apa lu rapang panggulkeun pare? Pangjualkeun. Oh, aing hawan ka dieu ring Palurah. balagu. Lain-lain manggul pare. Jadi kieu si Abeng eta make reset nye gitu. Oh, jual tanah laku Ya. 12 juta. 12 juta. Oh, laju maksudna nek di kumaha eta 12 juta teh ya? Eta 12 juta eta 5% eta jeung OB gitu, jeung. Jeng. 5%. Jeng. Eta 5% eta sabaraha gitu. Ya bae, palurah mah nya. Ya ka pemuda-pemuda jomblo neker. Aing jom. Dina 12 juta jadi persenan jadi 600.000. Meureun boga hutang 500.000. Palurah 500.000. Heeh. 100 jeung di dinya saparona hop. Kitu bae tah mah. Nya. Geus kitu bae mah palurah ieu nek mana panggere tadinya ro kada kaluar slender jeung beko dong ieu. Encan truk mah ieu, sugan meunang 3 deui truk. OB mah adil ge nak luruskeun. Malah ieu mah ujug-ujug kena mayar hutang. Aneh. Nya Abengnya. Kemana sih Abengnya? Palurah.
Aduh, aing mah ieu kabur si si eta Abeng. he. Yang Gua geus kitu duit mah kabur, palurah Be. mah. Obe nu pamit heula nya. Males. Heeh. Assalamualaikum. Bentar dik. Aduh, be, dia dikira anakan yang 12 tahun yang urusan dia. Dia kan anak-anakan. Lo kudu dotan ku aing. Aja dia meureun anakan meureun. Mun dia kena ka dia. Orang saing. Agar membar kan eta, meta hereuneuh dia. Tah neukeun banget. Ku aing dikatuh ya. Didengar keren. Oi, dia kira anak-anak. Sing karunya ka aing 12 tahun yang urusan dia, geus beak sawo beak naon. Gara-gara dia aing mikiran dia, ibarat toge. Aing kagum ku dia, sedih. Kan gitu dahar teh hereuneuh. Mun tah bisa ku aing ieu kitu tah. Ku aing. Ya brek untuk bumi. Ini Ku aing ikan cukul aing naon ieu? be, karong dahar be. Der. Ayo naon si Akang teh aduh sampai nyium embe. Mane mal. Asin, Asin teu nyium ka embe nyium. Anjing. Dia lu uyan ka ganjel ku kumis. Bagon. Ngeunah rasana Kang. Nuhun be. Silbul lagi orang Mudah-mudahan bae reuneuh. Ayo naon Kang? Oh Kang, Heeh. obe teh minta bantuan ya. Bantuan naon? Di mujung si Abeng teu ka timujung si Abeng teu. Si Abeng. Tuh obe ngobrol jeung Palurah nya. Ngobrol Palurah tadi pas nengok eueuh kabur ka mana. Masalah duit doang nam kamari teh nya. Duit 100.000 geus didilkeun. Atuh kira-kira namun urang beunang si Abeng. Heeh. Kene mah Mere meuli parah. 5%. 5% ka dieu. Nya 5%. Sabar 5% 100.000 seberapa? Ayo mending tangan burung kayak gitu mah, bakal menang duit mah yuk. Mending kieu kan Kang. Urang lamun ketemu gotong bawa ka Nah, dieu. kebeneran. Eta teh anak-anak 12 tahun urusan 12 bae tahun. hiji bae. Kebeneran Sekalian gitu nya. Ada geus kawawa aing nganggo anak. Ayo itu. Dadah sayang. Aing mah teu habis pikir aing mah ieu kabar udak ieu. Kunaon beuki-beuki tinggi puan aing. Padahal mah aing kurang bageur naon eta kabar udak. Meuli taneuh ku aing dibeli taneuh, tapi na aing ditipu eta ku si Abeng tah. Aduh bangsat. Geura ku aing diadukeun kana lurah ku aing. Hanyaon aku dituntut ku aing lah. Geus aing kagok. Tah kabeneran dia aya lurah. Ieu dia. Lurah. Woi. Woi. Masya Allah. Wah, Lurah. Masya Allah. Kumaya kalurah ah. Cagan. Masyarakat pusing engger ngeunah-ngeunah di tadi dak. Aing di arah masyarakat saking loba duit di arah masyarakat. Aing teu ngeunah ku boy sok Ngeunah, dipanggil torek. eta. Aing meuli alat kori mah, moal torek aing. Tah, dia kitu tah. Aing naon deui? Geus torek ke kalurah. Kadang yang Boga alatnya kori mah nya. Oh, Kieu kalurah urang rek ngadu. diuk kerja kieu. Hela. Mau Naon? kopi teu? Teu mah geus gampang. Ieu mah urang mah tenang bae urusan duit mah. Oh, gitu. Tenang kalurah. Kumaha. Yo, dengkeun. Kamari ya ujug-ujug si Obe datang ka imah. Datang nawarkeun taneuh. Taneuh si Oh. Abeng cenah dijual. Nah deket kandang bete ya. Minta 12 juta. Kunaon ku urang ditiangkeun ka ditu nya geus dileta, geus ditransfer ku urang 12 juta duit. Terus? Koreng mah urang ditipu. Kalah dibawakeun taneuh aing saplastik aing goblok gitu si eta nya. Pokona mah ieu mah Setannya. wayahna bae ieu mah nya kana kalurah. Usahakeun urang tuntut balik gitu supaya duit kembali. Tenang, jeung kalurah mah aya duit mah. Bubu eta si eta kapal urang ge boga hutang 500.000 eta. Tuh, si eta mah jelema mana loba hutang, si eta mah. Loba tingkah hirupna. Orang geus kieu mah urang teangan we burung jelemana. Enggeus kitu. Abeng-abengnya. Si Abeng. Oh, urang beunangkeun we ka jelemana. Eta hutang-hutang naon kita eta si Abeng eta kamari kitu kana kalurah Ka wawanana. Bandung ngomongna mah cenah nginjem duit 500.000. Ngomongna balik ti Bandung dibayar. Encan. Kakuarin can bae. Aya Masya kita di ka dieu Allah. kalah lumpat kabur si eta na. Eta na si Abeng na. Makana ku palura ieu tadi ge ngahuleng bae nek neangan diteangan ku palura supaya beunang. Geus hayu kalurah, lah urang mau Ayo, ulah geus. basa-basi tang keneh, Bang. Mau golokna. Mau golok mah tenang Beras bae. sekalian urang. Sekalian urang ayo. Ayo, Eta kan, cesel urang. cek lah. Ayo, Bang, berangkat. Aduh. Kang, lamun manggi si Abeng urang di jalan, urang kejeng bawa ke kurung embe. Bisa di honya. Ambil supaya anakan. Jadi aing anakan anak embe aing. Tadi kan irungna kadang tangan gitu kan si Abeng gitu. Ayo geuraun.
pokoknya mah kalau orang siar siapa yang orang menangkeun. Weh, Palura. Kumaha ya? Masyaallah. Aing kamarana ieu. Cocokol ieu nya. Eta ge dulu tah. Astagfirullahaladzim. Ini ke mana ya? Nyiaran si Abeng. Kebenaran dari Sarua ieu nya si Abeng. Tengah apa naik kamar kamari. Kurang teh barengannya. Ayo si Abeng. Ayo siap. Ayo siap gratis. Ayo pokoknya sama orang. Geus kumaha pe panggil tuman saya tanya. Aduh sayang, sekuat apa ya? Kalian gerak malam pertamaan. Kariderna itu pokoknya namanya. Beli obat kuat tenang. 2 jam. 10 ronde kuat. 10 ronde. Pokoknya sayangku, cintaku, rinduku. Kelanya misalnya. Ayo. Aduh, anjing. Enggak masih anu. Woi, dia Aman, naik masih kamar ya. dia. Kang, Berarti dia Dio. Ayo naon nih. Pepe. Dia Dio. Kurang ajar dianya. Keseroban nipu jelema dia. Nipu kumaha bos, nipu kumaha. Pan geus Iya. beres sih urang masih di depan. Pepe. Repe. Gas pokoknya mau orang sidang lah. Dio. Yuk, kabehan. Yuk, ayo keluar. Kita beresin keluar. Kalurah eta urusan. Sok palurah nu. Sia ngadenge kabur tina hutang. Hutang mana ieu palurah? Hutang karena kalurah, terus dia nipu aing. Yo. Nipu si Obe dia. Kumaha Urang diskusi heula. Kumaha Kumaha ieu? aing kamari meuli tanah ti dia, pan geus ditunjukkeun taneuhna sakitu. Lega. Kade be. Anu sakitu legana. Maaf, Kang. Bau anjing. Kan be. Obe saksi nanya ya. Itu. Kang. Tamu Cek abeng ke lain ngomong ya. Sok hageura. Minta tulung. Hayang pangajualkeun tanah. Nya, Bener tak? bener. Terus permasalahan di mana ya? Atuh pan aing nik meuli tanah. Terus Kek. Lain anu dijual tanahna. Kopral ieu tanah naon gitu sebenarnya. Pan isi ini kajual tanah. Coba cenah. balorana buktina ieu perdata. Biar buktikan. Iya buktina. Kayaknya dijual awas ya kau ulah kabur cekeran kalau udah. tenang. Kan sia buktina. Oh, sok. Tah kalurah tah buktina tah. Tanah dijual kasih aing ya si Abeng tah. Kang ngomong bau. Cek palurah, iya naon? Dia. Ngarep. Tunda. Cek. Kek. Hari si Abeng ngajual naon? Tanah. Tanah anu kumaha? Atuh tanah nu deket kandang embe. Ieu tanah lain. Tanah. Naon masalahna? Pan ieu meureun disebut tanah. Atuh tanah. Ngajual Jadi kieu itu. tanah. Ngajual tanah. Jadi bener eta Beng hari kitu masih ya. Geus Pira aku aing kalurang meuli tanah aing saplastik 12 juta aing. Ai bagus. ieu mah nya. Mah Ai cek palurah mah bener si Abeng. Benerna mah Mana jadi kieu ieu teh urusan ribet. naon kalurah mah tadi ngabelan urang ikalah ngabelan si Abeng. atuh panu dijualna ge tanah. Geus palurah mah eta mah serahkeun bae ka didinya. Geus aing mah aing kitu mah aing mal lurah aing ah. Gitu mah nya. Terus kumaha ieu tindak lanjut teh Eta kalurah? mah atur bae ku darinya. Eta mah hop bae palurah mah geus kitu bae nya. Geus nya. Salam. Dasar urah ieu nya aruh aing mah. Dieu mah pokona ulah kadi-kadi tuh ulah make lurah goblok lurahna. Yang geus ayo. Ayo geus atuh cukulkeun yuk. Kira-kira sedek mah kemana? Ciumkeun jeung embe siksa. Ayo kata-kata. Masalahnya geus beres ya. Dia. Kurang ajar. Ampun. Ampun dia. Ampun dia. Ayo, rumah dia. Bikin duit apa Cium dia. Ayo. Parah dia. Matakan. Awas aing hajar lah.